dewek salat dikeruyeuh tapi sangsara jeung doa teu dijabah wae. Boa meureun tara zakat, tara sedekah, tara nyieun kahadean ka batur. Kumaha lamun dewek daek sedekah, daek zakat tapi teu nyambung keneh. Boa tara silaturahim jeung baraya, jeung kiai, jeung ajengan, jeung alam. Kumaha dewek ayeuna dicas nanyakeun ka ajengan kadeukeutan kiai beureum jeung daek amah tapi teu nyambung keneh. Boa HP-na digadekeun. Rumasah henteu anjeun salat teh digadekeun kana pangabutuh. Anjir, eta nu leuwih berat. Boa anjeun salat teh lain karena Allah, karena aya kahaya. Ditukeurkeun jeung pangabutuh digadekeun kana urusan dunya. Mana kewajiban anjeun salaku manusia? Pengabdian anjeun. Iya karena budu, wa iya karena stai.